Jang. Asep sekali Aduh. wayah ieu Tereh kurban Pasep tereh kurban pasti atuh seberapa poe deh nantinya kurban terasa tanggal 27 cenah. 27 iraha 27 ayeuna Mei. oh 27 Mei Ayeuna teh geus tanggal sabarahanya? ayeuna teh tanggal 18 Pasep Tuh berarti 8 poe deui nya. 8 poe deui Pasep Heeh atuh hitung 8 poe berarti kelebaran le. Pasep abang teh teu bisa ngitung Heeh. baheula kita ngitung di sakola ngadong ngitungan duit kayak ngitung pelajar Oh udah eta dagang. Ajarkeun cenah Ujang boga doma. aya Pasep tembak kuring Sabaraha hiji doma teh? tilu Pasep Bikang hungkul. bikang mah tuh mah bisa dikurbankeun Pasep Oh, ngejalu we ngukut mah domba nanti domba adu ai bikangna nu saha tuh? bikang nama tuh neangan we Pasep da loba nu bogareun domba Saha atuh nu arek kurban teh? di dieu mah aya meurna 15 urang Aduh, ya baganing sapi Allah, domba mah da eueuh eueuh nya. Doma mah eueuh. Jadi ku sapi. Ku sapi we. Jadi ngabagikeun teh meh mahi domba mah mahi. Jadi kabeh sapikiran gitu. Sapikiran, sapiring sewang. Jadi rata. Rata. Geus kitu heula nya. Nya ada Allah ieu mah. Hayu Ke deui we. Ditutup sare atuh. Ditutup ku wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.